Aisyah sakalana kumaha emang Kangjeng Nabi Ibrahim nu mancak titah mencit anak. Sasakalana Kangjeng Nabi Ibrahim teh ya Allah ya Rabbi buarahanana luar biasa. Di mana-mana bulan haji Kangjeng Nabi Ibrahim teh ieu sedekah embe 1000 embe. Nu ngaran munding 300 munding, onta 100 onta. Lain dina bulan haji bae. Ketika lewat sebulan 2 bulan Kangjeng Nabi Ibrahim sedekahna 1000 embe teu pernah kurang. 300 jamus munding. 100 onta. Ya Allah ya Rabb. Datang ke masyarakat ya masyarakat kabeh ngarasaan ngadahar daging. Kabeh ngarasaan nu resep embe daging embe, nu resep onta daging onta, nu resep munding daging munding. Kabeh ngarasaan. Datang ke malaikat kageteun malaikat. Masya Allah cek malaikat hamba Allah nu ngaran Ibrahim kubarahan-barahan teuing. Masyarakat kabeh bunga ngadahar daging kabeh. Ai kunaon kiai kuari dibere korban masyarakat teu ngadahar daging. Beak kabeh ku kiai. Lain di dieu di Blaraja. Lain masya Allah tak kiai teh dekeun ngabagi. Loba nu menta ge teh dibere ieu mah jang kiai. Ya Allah eta urang Blaraja, KTP-na mah urang Cisoka. Aya kemodelan antara Kangjeng Nabi Ibrahim jeung kiai-kiai urang. Malah nu ieu mah ulah ka dipencit engke cenah jang sedekah. Nu ieu mah ulah waka, nu ieu mah ulah waka. Dikirim kabeh bangsa jelema-jelema anu dipekadeudeuh ku nyana masyarakat mah nu menta ya Allah dibere saparapat on. Dibere saparapat on. Jukunyana ditusukan digarang. Ya Allah teu datang ka beuteung jadi ceuhil doang. Lord. Masya Allah. Komo tukang mencit kulit dibawa kunyana. Hulu dibawa kunyana, ceker dibawa kunyana, jeroan dibawa kunyana. Heuy, ai ieu kumaha lalakonna? Masya Allah, talancuh nage talancuh dibawa. Ya Allah ya Rob, ya Allah ya Rob, Gusti Allah, eta anak buah Ki Nurjaya, kunaon jadi kos kitu? Orang dititah kunyana. Ya Kangjeng Nabi Ibrahim. Wahara Kangjeng Nabi Ibrahim dalahar kumaneh ta 1000 dalahar ta kumaneh 300 man munding ta dalahar kumaneh onta. Ya Allah ya Rabb masyarakat mika cinta luar biasa ka Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam lantaran nyana bebereanana nu pohara eueuh hiji tamu nun teh disuguhan ku Kangjeng Nabi Ibrahim bahkan antara Baghdad Suriah Palestina Suriah, Mekah Suriah, lantaran Suriah teh pusat perpasaran, pusat pasar. Di mana bae nyieun kam-kam, nyieun pos-pos, jang pedagang-pedagang, jang musafir-musafir nu liwat, setiap liwat kadinya kudu disuguhan. Ya Allah ya Rabb. Beuh lamun urang model kos kitu tah kaboga urang dikerahkeun pohara. Maka malaikat selalu memandang Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Aya sababaraha masyarakat anu naros oge malaikat Jibril diutus ku Gusti Allah titah ngarupa manusia bareng jeung para inohong para tokoh. Kangjeng malaikat Jibril menghadap ka Kangjeng Nabi Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Ibrahim, aya anjeun popoharaan teh ieu sedekah mani ribuan hewan disodakohkeun henteu nyaah. Cak Kangjeng Nabi Ibrahim ieu hewan milik Allah lain milik kula. Kula teu ngarasa ngapimilik diri kula anu Allah dunia langit jeung bumi katut esina nu Allah diinstruksikeun ku Gusti Allah kita sedekah selama Allah marentah boro-boro hewan. Andai kata kaula boga anak, anak kula mau diinstruksikan kita dipencit ku kula mah demi nurut ka Gusti Allah. Masya Allah kan. Iyalah Kangjeng Nabi Ibrahim Khalilullah. Kangjeng Nabi Ibrahim munajat tadi di pasihan putra sakitu kasepna umur 13 tahun geus rada dewasa. Falamma
balagum ma'ahu sa'ya barang Kangjeng Nabi Ismail geus datang kana had sa'ya bisa ngabantuan indung bapana bisa ngabantuan tatanggana bisa ngabantuan naon nu bisa dibantu. Masya Allah Kangjeng Nabi Ibrahim dibere ngimpi. Wa qala ya bunayya cek Kangjeng Nabi Ibrahim anaking Ismail kadi aya naon abah? Inni ra'aitu fil manam. Abah tadi peuting ngimpi. Ngimpi naon abah? Anni azbahuka. Abah ngimpi titah mencit anjeun wahai Ismail. Fanzur madza taro. Coba kumaha pemikiran anjeun impian abah teh tah titah mencit anjeun teh. Kumaha jawaban Kangjeng Nabi Ismail? Faqala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Cek Kangjeng Nabi Ismail abah naon impian abah berarti instruksi ti Gusti Allah if'al ma tumar laksanakeun perintah Gusti Allah. Gusti Allah nitah mencit abdi ya Allah ya Rabb pokona mas satajiduni abah bakal manggihan ka kaula nurut abdi minas sabirin abdi persilahkeun ku abah pencit di mana instruksi Allah. Urang lamun boga anak kos kitu tah kaset biasa haju titah dipencit ambo-ambo meureunanan Gusti ya, banyak kudu mencit anak mendingan haji pendi pencit daripada mencit anak majanya manggil manfaat nah Gusti. Ya Allah ya Rabb coba eta datang kacak tatangga eta bae cenah Gusti. Ya mantaknya nama iilunan jeung kiai ge pamajikan geus doakeun. Nu mantak geus doakeun atuh geus mangpaatna. Tuh. Pohara tapi Kangjeng Nabi Ismail mah masyaallah diabadikeun dina Al-Qur'anul Karim dibaca ku urang. Wa qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kula mah lamun maca ayat eta ngahaneng bekos ku bode etek. Cek ulah teh ieu si budak pohara amat nurutna kanu jadi kolot. Masya Allah. Kangjeng Nabi Ibrahim na sakitu poharana anak urang boga anak cara Kangjeng Nabi Ismail pinterna. Mudah-mudahan urang boga anak cara Kangjeng Nabi Ismail nurutna. Mudah-mudahan urang boga anak kos Kangjeng Nabi Ibrahim barahana loyalna jeung sagala rupana. Amin ya robbal alamin. Akhirna Kangjeng Nabi Ibrahim bebeja ka Siti Hajar. Neng kuari isuk-isuk teh isuk-isuk tanggal 8 Zulhijjah. Ieu anak pandian nu rapi. Geus dipandian pakaian baju nupang bagusna sisiran anu rapi minyakan. Cek Siti Hajar dek ka mana emang dek dibawa ke tempat makan-makan. Insyaallah tuh ku Siti Hajar dipandian geus dipandian di pakaian baju nu rapi bagus disisiran diminyakan. Serahkeun ka Kangjeng Nabi Ibrahim ditungtun ku Kangjeng Nabi Ibrahim. Kangjeng Nabi Ibrahim nyokot peso belati jeung tambang dina hate ibuna pan dek makan-makan si mau belati pan mawa tambang tapi teu nanya geus indit ditinggalikeun ku Siti Hajar. Datanglah kamina. Begitu datang kamina di dieu abah teh diinstruksikeun ku Gusti Allah titah mencit anjeun teh wahai Ismail. Cak Kangjeng Nabi Ismail di mana Allah ngainstruksikeun siap kula dipencit. Masya Allah kan. Ngan abdi wasiat cak Kangjeng Nabi Ismail ka abah di mana-mana kula dipencit hiji talian leungeun kula nu mantak di talian leungeun jeung suku abeh begitu kula meronta
katalian Abah tepati sedih jang abdi mual sedih sebab nu kadeuleu Allah budak 13 tahun pikir ku urang. Nomor kedua abdi wasiat di mana-mana abdi rek dipencit beungeut abdina ilal ardi coba sangharepkeun ka taneuh supaya besi abdi merenyi jeung ceurik Abah ulah neuleuh merenyi abdi Abah mah Abah bae kena tenang. Katilu wasiat di mana rek dipencit abdi leungeun baju Abah wayahna jubah Abah kudu disingsatkeun maksudna abe getih abdi ulah aya nu nempel selain katana besi kurang ganjaran abdi ku sebab ngecret ka leungeun baju Abah. Nomor kalimana bejakeun ka ibu abdi ibu Hajar bejakeun kitu anak dipencit teh lain berarti ieu teu deudeuh jeung teu nyaah tapi dititipkeun ka zat nu maha ngahampura maha deudeuh maha nyaah maha sagala-galana urusanana leuwih tibatan indung jeung bapa ngurusan ka abdi bejakeun ka emak. Nomor kagenepna besi aya budak sebaya jeung abdi ulah dideketkeun ka abdi besi ngajerit tur ulah dideketkeun ka ibu abdi besi ibu abdi engke majarkeun abdi. Nomor katujuhna ieu baju abdi buka setelah abdi dipencit sanggakeun ka ibu jang pelipur lar supaya ibu ketika nanyakeun mana Ismail ieu bajuna ai Ismailna ka mana dititipkeun ka zat anu maha ngurus urusanana leuwih tibatan indung jeung bapana. Maksudna kumaha bejakeun dipencit ieu bajuna masyaallah kari. Nomor kadalapana besi aya budak-budak saumur abdi salila setahun 2 tahun ulah keuna nyaba ka imah besi engke ibu abdi nyebutkeun Ismail teh segede kitu baheula waktu dipencit teh ulah supaya ngomong kitu. Masyaallah kari. Eta wasiat diabadikeun di sejarah. Eta wasiat teh dibaca ku para aulia Allah. Eta sejarah teh dibaca ku ulama-ulama. Sagede Ismail Kangjeng Nabi Ismail umur 13 tahun geus bisa wasiat model kos kitu ka indung bapana. Mangga bapak abdi besi rek dipencit. Begitu ditalian Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Ismail ku Kangjeng Nabi Ibrahim jol teh iblis. Cek iblis wahai Ibrahim aya eueuh sejarahna ti zaman Adam tepi ka ayeuna bapa mencit anak. Eueuh atuh kunaon maneh ieu mencit anak ieu mah mencit ya instruksi ti Gusti Allah selama instruksi ti Gusti Allah boro-boro anak aina nu kudu dipencit pencit bae asal instruksi Gusti Allah. Waduh cak iblis ieu bagus moal bisa saceuna teh mah moal bisa dirobah ieu sia emang aing teu nyaho cak Kanjeng Nabi Ibrahim aing memang teu nyaho ka dia aing nyaho ka dia teh lain manusia dia tolol buat dia mah asalna Kanjeng Nabi Ibrahim karangkaseul hari teu meureun nyokot batu Kanjeng Nabi Ibrahim langsung dicekel begitu dicekel dibalangkeun bismillah Allahu akbar jeger timpahan Kanjeng Nabi Ibrahim ka iblis kena matana bocos matana besi aya polisi nu bocos matana eta berarti katimpah eta. Allah bocor. Aduh cak iblis teh aing kasih bae kos kieu cak kitu. Lah moal mundur aing mah. Kajian ku kumaha ge aing datang ka ibuna, manya ibuna kudu ngameunangkeun mencit anak. Datang ibuna keur calik we ke bari nasbeh. Allah 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 Allah. Ngeunaheun da lamun nyaba ka hiji awewe awewena bari nyakelan tasbih tiis hate. Allah 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 ya malain Assalamualaikum Waalaikumsalam ibu ayah di mana tuh keur nonton TV Masya Allah malah ayah di Cisoga paling di Panggang Allah 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 nah cak iblis Assalamualaikum salam iya Hajar mohon nyaon teh anak
nah Ismail tuh dek dipencit wah banyak bapak mencit anak ih kuari geus digolerkeun naon cenah nu mantak dipencit nanya teu ka Ibrahim nanya naon eta nu mantak dipencit nya lo boga sangka bahwa eta teh instruksi ti Gusti Allah coba gerakan kan itu salaki kulama nabi salaki kulama nabi mah tilok bohong sekali instruksi ti Gusti Allah pasti instruksi ti Gusti Allah lain cara kiai di Cisoka wah tama kiai raradutan tama kos itu salaki abdi mah nabi cak jana deh pokoknya sekali instruksi pasti instruksi percaya antep ke dipencit teh naon masya Allah eta indung kuat ke percaya jasa ka salaki lantaran salakina tilok mah bohong kok mau kifudolim masya Allah karim nyana mah setengah bajingan sebenarnya balik peting ya jana orenganan ya Allah ya Rabbi mal bejakeun lah rahasia perusahaan teman atuh sia mah bapana bapak rusak tuh tah deuk percaya kumaha pamajikan kan jadi salaki balik di mana-mana teh kok parfumna lain deui Kak ieu mah rada tajem kieu biasana lain parfum boti mah ieu mah Kak lah budak tah orenganan mal bejakeun deui bae lah ieu mah baja ieu mah Pak Kak ieu mah parfum awewe mah kos nyaho teh budak nyemprot lain deui cenah teh orenganan kanyahoana mah geus 7 tahun ditungtun budak aya anak saha deui atuh deuk percaya kumaha pamajikan kanu jadi salaki tuh ya Allah ya Rabb masya Allah nah geus heseyeun iblis datang deui ka Kangjeng Nabi Ismail maneh teh dipake ka dedeh jeung kanya aku indung bapak di mana-mana ulin teh bapak maneh jeung maman teh seserian ningali tingkah maneh teh kuresep haju maneh deuk dipencit ieu nurut bae selama perintah Allah cek Kangjeng Nabi Ismail kula moal keluar ti perintah Allah sebab abah kula nabi boga impian langsung ti Gusti Allah kita mencit kula leuwih ti dipencit kula siap nuturkeun lain ka bapak tapi ka Allah subhanahu wa ta'ala bari nyekel batu ditimpah deui ku Kanjeng Nabi Ismail jager bae mata nu hiji deui kena buta beusi kapanggih jeung polisi buta nah iya atau abri nu buta atau geus eta berarti lelengseran ti ditu eta ya Allah ya Rob jadilah kuari syariat ketika orang datang ke Mina nimpahan Jumratul Aqobah nimpah ula wusto Aqobah sasakalana eta ya Allah ya Rob langsung Kangjeng Nabi Ibrahim siap dek mencit Kangjeng Nabi Ismail alaihi salam geus digolerkeun di dinya disiap dek dipencit ku Kangjeng Nabi Ibrahim bismillahi Allahu akbar tarik kaluhur tarik dekat tungkulkeun ka hadap teterak Kangjeng Nabi Ismail abah sing teger atuh ulah boga karunya ka abdi ai instruksi ti Gusti Allah mah kerahkeun tanaga abah ulah aya karunya abdi geus siap jasa sekali deui bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar tarik ka luhur kenceng ka handapkeun deui teuterak sama sekali teuterak udah Kangjeng Nabi Ismail bah coba ganti pesona bah coba ganti pesona ke heula ieu abah lain lalagaan ieu pesoke urang coba heula ka tangkal korma langsung dibabetkeun ka tangkal korma cep buntung tangkal korma coba ka batu langsung dicoba ka batu belah batu kurang kumaha abah kurang kumaha coba sakali deui bah ieu pencit nu pancang jasa ieu kula teu kuat jasa geus hayang kapanggih jeung Allah masya Allah karim si keimanan jeung katauhidan model kos kitu budak umur 13 tahun budak umur 13 tahun di Cisoka mah kieu can lempeng can lempeng ieu mah tauhid ka Allah manteng na pohara ya Allah ya Rabb ai kieu ti Nurjaya mah lain deui nah
pencit deui sekali deui begitu dek dipencit deui falamma begitu Kangjeng Nabi Ibrahim geus dek nyiapkeun pepencitan anu katilu kali Allah ngainstruksikeun Jibril cokot embe nu panggedena anu aya di sorga nu baheula embe Habil bawa panggul ku anjeun gantian Ismail. Masya Allah Kangjeng Nabi malaikat Jibril alaihi salam nyokot embe langsung dipanggul ku malaikat Jibril dibawa ka dinya wa fadainahu bizibhin azim digantian wahai Ibrahim wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya cek Allah anjeun geus ngabenerkeun kana impian anjeun teh diangkat jadi khalili kekasih kaula tetapi kuari geus aya gantina tah embe ti sorga langsung Kangjeng Nabi Ismail na dikagigirkeun digantian ku embe cek Kangjeng cek malaikat Jibril Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar cek Kangjeng Nabi Ibrahim la ilaha illallah wallahu akbar cek Kangjeng Nabi Ismail Allahu akbar walillahil hamdu urang-urang nyaho beta orenganan maca beta kiato teu nyaho rongengna tak kuari we nyaho orenganan Allahu akbar nu pertama ucapan malaikat Jibril alaihi salam Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar dijawab ku Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam la ilaha illallah wallahu akbar cek Kangjeng Nabi Ismail Allahu akbar walillahil hamd pencit kiresel wa fadainahu bidzibhin azim inna kadzalika najzil muhsinin Ibrahim di alam ku Gusti Allah moal aya salila dunia aya nu nandingan ka anjeun wahai Ibrahim kepasrahan anjeun ka kaula kabageran anjeun terhadap umat kadedeh anjeun terhadap umat kabarahan anjeun terhadap umat maka bakal diabadikeun terus setiap manusia datang ka kiamat bakal nyebut-nyebut anjeun urang maca kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita na disebut sholawat Ibrahimiyah mun dibaca ba'da sholat 7 kali tapi ba'da subuh mah 40 kali insyaallah bakal dijadikeun jelema anu murah hate tur bakal dijadikeun jelema nu sugih bari daek sedekah kan loba jelema nu sugih tapi hese ka sedekah. Weh, eta mah merepet dur-dur pet. Atuh pada teh koret aya 3 bagian, aya koret merepet, aya koret merepet dur-dur pet. Aya koret doang, aya koret merepet, aya koret merepet dur-dur pet. Aya koret doang mah, koret doang kata tangga, koret tapi kanyana mah jeung pamajikan bager biasa. Koret mah. Kayak koret merepet mah tatangga teu dibere anak teu dibere nyana mah jang nyana aya eta ngaranna koret merepet koret merepet dur-dur pet mah tatangga teu dibere anak pemajikan teu dibere nyana ge hayang jajat menta contona sieu eta kan merepet dur-dur pet boro-boro jang batur jang nyana ge hese jasa ya eta mah boga lauk tembang ge diteudeun di handapeun anggel kanyawan ceulina ku cucurut ya Allah ya Rabb Nailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah terjadilah seperti eta Kangjeng Nabi Ibrahim jeung Kangjeng Nabi Ismail tah tanggal 8 pepencitan mimpi nu pertama naon kitu ngaranna mimpi nu pertama tanggal 8 Kangjeng Nabi Ibrahim encan engah ditebuslah ku onta 100 malam 9 mimpi deui ditebus deui ku embe jeung onta 100 malam ke 10 mimpi deui terjadilah pemencitan anak nu ngaran Ismail datang ka ayeuna terus diabadikeun udhiyah teh mencit kadanan cara Kangjeng Nabi Ibrahim mah 1000 embe
300 munding 100 onta atuh hiji-hiji Haji Pendi ieu mah kamari kabeja ribut jeung tatangga ribut aya naon bahkan belati geus dikieu-kieu horenganan ngabagina teu akur buntut ka imah ceker imah hate imah hulu imah cek tetangga aing naon goblok ribut kadang mereka batur dulu aya ge ngabagi geus teu beres masyaallah eta ge sapasar kemis ngan eta-etana doang henteu nu sajeun mah aya di Cisoka mah kabehan ya Allah ya Rabb nailah nyaritakeun Kangjeng Nabi Ibrahim jeung Kangjeng Nabi Ismail intina hiji urang ciptakeun gerageh di urang suasana model Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam urang tuturkeun kabageran Kangjeng Nabi Ismail dengan sendirina manusia bakal menyerap naon nu aya di urang sebab ku kabageran Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam jelema daratang hayang disyahadatan loba nu ti Jararauh ti Baghdad ti Iran ti Turki datang ka Kangjeng Nabi Ibrahim teh ngadege kaisimawan Kangjeng Nabi Ibrahim langsung maca 2 kalimat syahadat tanpa kudu lelempangan cara kifudoli sapeting 3 panggung bah lain haju maraca syahadat kubunyana ge subuhna kieu teh Allahumma ini cak anakna bah emang duhatan naon loba omong sia aduh atuh lamun anak kos kitu atuh masyarakat ge leuwih ti kitu sarua bae kabehan horenganan nah ieulah urang tuturkeun ciptakeun contoh Kangjeng Nabi Ibrahim kadua Kangjeng Nabi Ismail alaihissalam berlanjut di Mina terus datang ke tempat pangsa Ian Mas'a iyalah nuturkeun Kangjeng Nabi Ismail alaihissalam Siti Hajar para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kiai-kiai urang nu laluhung Ki Rasamna di dieu di ditu abuyana Bu Kiai Abdul Halimna di dia Abuya Ardanina ieu teh jadikeun contoh ku urang kabehan lain sakadar ilmu dibaca nah hungkul tapi iya ke masyarakatan meren nu mantak masyarakat teh ngimplet teh bisa daek belajar marhaba bisa daek baca sholawat di dirina meren aya marhabaan hartina aya marhabaan teh cinta ka Kangjeng Nabi hartina aya sholawatan teh cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuk urang babarengan cintakeun ka Allah cintakeun ka Kangjeng Rasulullah belah dieuna cintakeun ka para wali-wali Allah belah dieuna pisan cintakeunlah ka para ulama warasatul anbiya tidak terkecuali jakabehan ge urang teh butuh syafaatil uzma ayeuna beda-beda urang teh pakaian keur kieu make jubah keur kitu make samping kieu make jas kieu make pakaian polisi ketika urang Allahu Akbar mah hate urang sarua ka Allah polisi hanya jadi pengamanan hungkul untuk dalam negeri berikut hukum TNI untuk pengamanan dalam berikut luar negeri eta teh jangamankeun negara urang bertugas supaya manusia aman diamankeun ku manehanana bisa ibadah tentrem ka Gusti Allah bisa ngaji tentrem ka Gusti Allah bisa ngembangkeun agama lillahi taala jadi alhasil eueuh salahna polisi jadi polisi ka Allah abri jadi abrina ka Allah presiden jadi presidenna ka Allah menteri berikut gubernur bupati kabehna perangkat ka Allah urang masyarakat tuh komo kegiatan naon sarua pada ka Allah ai ka Allah nuturkeunana Kangjeng Nabi nuturkeunana para ulama para aulia Allah tuturkeunlah eta ulah mengkal ulah empungkal pengkol nu mantak nu paling hebat dina Al-Qur'an kan dijelaskeun innallazina qalu rabbunallah tsumma istaqamu masyaallah jelema nu ngomong rabbunallah tsumma istaqamu istiqomah teh dina syariat nu bersyariat dina syariat nu berthariqah dina thariqah nu berhakikat istiqomah dina hakikat insyaallah eta teh bakal fala khaufun alaihim walahum yahzanun moal aya khauf jeung moal aya hazan boro-boro di akhirat boro-boro di kuburan di dunia keneh ge ahli Allah ma fala khaufun alaihim walahum yahzanun ahli syariat lamun urang ngomong rabbunallah tsumma istaqamu istiqomah dina syariat insyaallah maut di jero kubur moal aya khauf jeung moal aya hazan moal aya sieun ibu bapak maut begitu maut bakal aya pertanyaan malaikat lantaran di dunia geus disebut Allah tsumma istaqam istiqomah dina syariat artina istiqomah dina syariat teh kumaha lamun haram singnya haram kenana ka hate urang oh ieu mah haram
lamun makruh cek hate ieu mah makruh ieu mah wajib cek hate ieu mah wajib urang laksanakeun ieu mah sunah yuk urang laksanakeun ieu mah mubah oh ieu mah mangga rek